Balak balabar kawat burinyai, ayana lembaga tilawatil Quran atawa LPTQ, kudu bisa ngadorong bebenah jeung ngomean, nu tujuana lain ngan ukur jabung tumalapung wungkul dina MTQ, tapi dina raraga ngaronjatkun atikan Al-Quran sacara gemleng, kaasup pangwangunan mental, moral jeung spiritual generasi ngora di Kabupaten Bandung. Hal eta didugikeun ku Bupati Bandung Dadang Supriyatna dina acara pelantikan pengurus Lembaga Tilawatil Quran periode 2022-2025 di Gedong Muhammad Toha Soreang Kabupaten Bandung, dinten Jumaah 11 Februari 2022. Bupati miharep ku diresmikenana pangurus LPTQ anyar ieu bisa jadi motivasi pikeun warga masyarakat Kabupaten Bandung pikeun ngarojong visi jeung misina sangkan masyarakat agamis. Pasalna, dumasar kana panalungtikan inyana, ngan 18% masyarakat di Kabupaten Bandung nu beragama Islam, nu bisa maca Al-Quran nurutkeun makrajna. Tangtosna, ieu janten pada melan urang sadaya, supados sadaya pihak ulubiung dina dialajarna Al-Quran. Teu aya deui istilah, teu tiasa ngaos sareng maca Al-Quran. Dina kasempetan eta, Bupati Dadang Supriyatna nu dalit digentra Kang DST, ngawilujengkeun ka pangurus LPTQ anu enggal, simkuring yakin, ku aya pangurusna ieu, usaha urang dina ngawujudkeun Bandung bedas, masyarakat anu agamis baris kahontal. Sakitu nu kapihatur ti langit soreang Kabupaten Bandung, balabar kawat burinyai nu ngamancanagara, ngabewara.